Sampurasun, nami abdi Angel Putri Melani ti kelas 10 MIPA 2. Ayeuna abdi hayang ngadongeng Kuya jeung Monyet ngalanangka. Kacaturkeun aya sakadang kuya jeung sakadang monyet. Eta kuya jeung monyet teh estuning nyoba teulik pisan. Hiji peuting sakadang kuya jeung sakadang monyet sarare di sisi leuwih dina tangkal tiara. Sakadang monyet sare dina dahan anu panghandapna, ari sakadang kuya sare dina sela-sela akar kiara. Henteu pajauh. Maksudna sangkan bisa ngobrol ame sare atawa bisi siligeuingkeun mun aya nanaon. Dugi duanana sare tibra. Tengah peuting sakadang monyet nyaring tuluy ngageroan sakadang kuya. Sakadang kuya, ieu sakadang kuya, hudang sakedeung. Aya naon sakadang monyet? Uing ngimpi manggih tangkal nangka buahna meuni leubet. Di mana? Di tengah leuweuk. Tapi dina impianna teh dituduhkeun lebah-lebahna oge. Keun isukan urang teang, ayeuna mah urang sare deui weh da peuting keneh, cek sakadang kuya. Ngadenge jawaban kitu, sakadang monyet sare deui. Ari sakadang kuya mah rada hese kana sare deuna teh. Keur kitu kadenge jang onyeng ngalindur. Cenah, isukan mah rek ngalanangka, ieu laku sorangan. Da sakadang kuya mah teu bisa naek. Didahar kabeh ku sorangan, sakadang kuya mah ku uing moal dibere. Ngadenge kitu, sakadang kuya ngahuleung, mikiran caritaan sakadang monyet. Tuluy neangan akal sangkan teu kalicikan ku sakadang monyet. Sanajan lila uleungna, tapi teu burung kapanggih oge. Geus kitu mah, rek bae sakadang kuya teh sare deui. Isuk-isuk wanci carancang tihang, sakadang monyet geus hudang. Turun tina dahan tempat sarena, tuluy bae ngaguyah-guyah ngahudangkeun sakadang kuya. Yeuh, sakadang kuya, hudang, hudang huy. Ai hayu urang neang nangka tea, cek sakadang monyet. Sakadang kuya hudang nololkeun sirahna, pok ngomong, ke atuh sakadang monyet, ayeuna mah isuk keneh. Ih engke mah bisi kaburu diala ku batur, hapaleun teu jalanna. Ih puguh we da dina mimpi mah teh dituduhkeun lebah-lebahna. Ayu atuh. Eta dua sobat anyar teh indit ka jero leuweung. Inditna teu bisa gancang sabab sakadang kuya mah leumpangna boyot. Kira-kira wanci pecat sawet kakara nepi ka nuju dituju. Enya we henteu salah impian sakadang monyet teh. Di dinya aya tangkal nangka sagede beuteung munding. Buahna leubet tinggal rayot dina dahan-dahanna. Sok-sok atuh geura naek, ulang ngahuleung bae, cek sakadang kuya ku sakadang monyet. Ke heula gampang naek mah, ngan uing teh teu nyaho kumaha carana ngabedakeun nangka anu geus asak jeung nangka anu atah keneh, cek sakadang monyet. Sakadang kuya seuri leutik ngadenge omongan sakadang monyet kitu teh. Asa manggih jalan pikeun metakeun akalna, anu menang mikiran tadi peuting. Gampang atuh ngabedakeunana. Ditepakeun weh, lamun suarana plek-plek-plek, tandana eta nangka geus asak. Lamun suarana pluk-pluk-pluk, hartina atah keneh, cek sakadang kuya. Henteu talangke deui, terekel sakadang monyet naek kana tangkal nangka. Gugurayangan, cek pikirna. Si kuya mah rek dibere anu aratah bae, ari anu arasakna keur uing, rek didahar di luhur ku sorangan. Terus nepakan nangka anu gagarayot, anu sorana plek-plek-plek dirawatan ku manehna, ari anu sorana pluk-pluk-pluk mah dipurakeun bari ngajerowok. Tah uya mere nangka. Pek we dahar ku sorangan, lamun hayang nu asak naek ke deui. Sakadang monyet tuluy ngagorogotan nangka dina luhur tangkal leungeunna. Sungutna malah sukuna oge pinuh ka getah. Ari sababna nangka anu didaharna teh nangka atah, sakadang monyet teu nyahoan. Saenyana nangka asak mah lamun ditepakan teh sorana ngagepluk, lain ngageplek. Aha euning huya angkra teh atrah, cek sakadang monyet. Ngomongna teu bentes lantaran bibirna rapet ku getah nangka. Sakadang kuya teu nembalan.
Ari sakadang monyet ningali ka handap ka tembong sakadang kuya keur ngalimet bae ngadahara nangka asak karoneng jeung sengit deui malah nangka teh ampir beak tinggal Jaramina jeung sikina anu balatak di sabudeureunna. Sakadang monyet kacida kagetna geus teu bae boga rasa yen manehna geus kabelejog ku sakadang kuya. Buru-buru manehna tuturubun nyamperkeun ka sakadang kuya. Sakadang kuya mah teu teuingan nangka asak didahar ku sorangan, cek sakadang monyet. Apan ieu oge pamere ti sakadang monyet. Da uing mah teu bisa naek, tembah sakadang monyet. Cing atuh uing ngasaan nangka asak, da anu didahar ku uing mah nangka atah. Tah aya sanyamplung deui, cek sakadang kuya. Nangka anu sanyamplung teh dicokot ku sakadang monyet tuluy didahar. Anya we ngeunah, amis kareuut. Sakadang monyet gantung teureuyeun, menta deui ka sakadang kuya, puguhda geus beak. Sakadang kuya mah kawas lain jeung sohib bae, cek sakadang monyet bari jamedut. Tuluy lumpat, terekel naek kana tatangkalan. Indit ninggalkeun sakadang kuya. Sakadang monyet teh pundung tayohna. Nah, sanggeus kitu mah sakadang kuya oge balik deui ke tempat asalna. Lempangna beuki ngadedot bae lantaran beuteungna seubeung teuing ku nangka. Hatur nuhun.